Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun ieu nazom pepeling karangan daripada yang mulia Kyai Haji Soleh Marjuki Cigondewa. Maut pasti kaasaan, teu kudu jadi pikiran. Lobakeun amal-amalan, pikeun bekal di kuburan. Umur mah terus nambahan, jatah hirup mengurangan. Ka kuburan ngadeukeutan, kade ulah kajongjonan. Deuk lumpat anjeun ka mana, deuk nyumput anjeun di mana, deuk minta tulung ka saha dina waktu maut tiba. Anjeun geura gancang tobat tina laku nu maksiat. Lobakeun salat sholawat, sangkan gampangna sakarat. Umur urang teh geus kolot, awak urang jadi peot. Huntu loba nu geus lesot, ciri deukeut kana maot. Geus maot asup ka kubur, dikubur teh eueuh batur. Awak urang jadi hancur, siksa kubur matak paur. Geus maot asup kuburan, awak urang bilatungan. Diri urang balitungan, jeung Allah nu Maha Hemat. Dikubur teh poek peteng, diri urang pasti keung. Amal ibadah nu mayeng, jadi batur urang keung. Sangkan teu berat mawawa, teu susah keur ditanya. Harta jurungkeun ti heula, bekel hirup urang jaga. Sapanjangna aya umur, sameme asup ka kubur. Ibadah teu aya libur, wayahna sakabeh